sarawat di dia Pak. Anu sa di dinten mah di dia mah Jawahir yang jadi tadi sebadan bersuta mah di mana-mana ge aya ngeliling tah tiap bulan mah di dia. Yang bersuta mohon tetap di dia lah sasi tangke tos Islam banyak tanya. Cuma pembela agama Islam Pembela bersuta. Jadi seuratan hoyong yang naon we eta Pak? Dai naon kumaha ge bahasa di payun tah bahasa sasi pengkar di mana ti Tanjung Sari cenapa mangkali santri hoyong jantan juara cenah ngiringan dai mangga tadi nah merah mah paling dia cinta si hoyong santri saya suara hoyong pinter ya. Tong lami 2 jam mangga tawasul ka hoyong tetep kan ulah obah alhamdulillah jantan tah Di paling mana Pak? Tahu dia Cekat pas ayangna yang berasutana. oh. Jadi dia mau pamih hoyong kapangkatan gitu biasa gitu hoyong pangkat. Bunga teh tentara hoyong naik pangkat bawa guru. Mun usaha kumaha Pak pame pengusaha? Usap. Ya kumaha hoyong urang we eta mah sanu leres we. Ngana ulah nu kotor lah. Anu pangawartosan sakit unggul ulah nu kotor. Menungguan ilmu we urang penting mah ilmu kanggo manfaatnya Pak nya. Penting mah ilmu pan usaha ku ilmu segala bikin ilmu we nyuhunkeunana da terus lah ari karuhun waktu saat nyuhunkeun ilmu anu manfaat banyak. Mohon. Umur Bang teh. Ai syarat samanya lamun upami keur ageng teh mah di dieu mah kada syarat abdas heula bade kalebet mah. Abdi gaduh abdas alhamdulillah tadi abdas heula. Abdas heula. Bade lebat amat kalau bilih ka dieu di adan heula. Nya. Ti paling dieu adan heula we. Adan heula nya. Nya ka hoyong urang hoyong naon tapi anu reres. Ade omat abi yang ngawartosan anu reres urang. Omat teh mah hoyong sae cocok hoyong pinter ngawas ilmu lah hoyong ilmu nu sae we kumaha lah. Kalau misalnya orang-orang kuliah dunia kumaha Pak? Nu berkah gitu tiasa. Ya ilmu teh apa? Ilmu Ilmu teh. Ilmu. Ilmu teh kana segala rupa ilmu kanggo usaha. Ngawasnya. Oh nya. Ngartos baru dai karuhun mah terus saket sareng. Mohon. Ilmu we urang mah. Hemeh teh ieu pati Mataram. Ya ieu teh yang teh nepi ti Mekah kitu nu ka dieu. Asli urang. Asli we urang. Mah Jawa mah urang Jawa tugas itu. Nya mah Jawahir mah. Jawahir. Berarti aya sami sareng di Eyang Mantarnya Syekh Jawahir. Ana sama dalam beras sutra aya di mana-mana mangga. Mohon ngarang teh Pak nya. Di Pamijahan, di Madura, di itu tuh. Masa teh Pak eta-eta keneh teh kumaha Pak? Eta ngan ngeliling apaan. Jadi upami rapat terus waktu rambut rapat di dia pengrapatanana. Sadayana sa cepat sareng Bandung we lah. Rapatna di dia. Upami rapat nu teh. Oh. Itu karuhun teh. Bapak teh kartos nguncanan teh sabaraha taun atuh di dieu? Sane ade balik sanes ku telepon aki. Oh, aki bapak teh kuncen. Mohon. Oh. Terus cara yo opatanana. Terus saya, bapak mah kakasih siapa? Abdi payuhan. Oh, payuhan. Payuhan. Abdi main cuti gedeng. Gedeng teh kumaha Pak? Gigir lah. Oh. Tidak Pak angkotnya. Gedeng ya punten abdi. Kudu teh bala. Abdi teh jeung rekan-rekan teh sasapu. Ayo mah hanya jalan mah ngada mal abdi. Oh, ngada mah kawinna ti mana Pak jalanna ngalangkungna? Lebak jadi tuh nanya kan. Atuh teu bibisan Pak. Jata betina bumi hiji jadi itu tadi Oh. jalan setapak. Wah, kumaha tah inisiatif? Aya perusahaan di dieu galian. Oh, galian. Ada perubahan aya jalan kayak aya galian di ada abdi ngada mau jalan di dieu. Bari di kebonan. Pak, punten. Mesa usum ayeuna. Angalnya Pak punten upami ieu keturunan aya yang urasuta teh nu jumeneng kana keturunan-keturunanna nu Bapak uninga. Tadi cerita das. Anu paling dia pas turuk-turukan paling dia teh putra incu-incuna nya nu punten nya nu mastakanan nu ieu. Nah sadayana we taman paling dia anu mana? Anu genut-genutnya apanya? Genut-genutnya. Pangkat hungkul atuh da sadayana oge. Oh, teh turun buyut da pangkat sadayana dengan barang siun. Oh, putra eyang teh. Mohon sadayana ge daya nu kulicakan. Pangkat hungkul. Sadayana oge di tentara dugi ka guru dugi ka pilot teh. Dugi ka penilik mah geus puguh kitulah guru mah. Tentara sadayana teh aya nu pada negeri sadayana. Terus parang siun mulih entah sepuh menuman terus pupus putar tengah putar-putar lagi karo putu. Tah eta putuna sadayana ya. Anu namanya sebat ku Bapak teh eyang teh berarti terus makom waliullah tingkat tinggi rupanya. Ya walaupun hoyong pinter ngaos gitu ya kumaha gitu. Jadi asli Islam lah ini. Islam nya agama Islam. Pembela agama Islam. Jadi janten kieu saur eyang kahijinya di mana di aya agama Islam anu bakal nguak ngawi ka urang. Iya pembelang ke bijil itu barang waktu di sedayana. Oh iya.
Tah papunten panu pami Islam mah biasana sok aya nami Arabna tah Pak. Biasana nami Arabna sana salianti Sembarang Wirasuta aya nami Arab ka Arab-Araban tapi tah ya Pak tah. Kalibatan Syekh Anaon. Di eyang kapur mah aya ngan aya di tangan ka kusa ada di kusa. Misalnya Syekh naon biasa kan gitu Pak. Nya gitu. Tina naon tah Pak parabotan naon teh? Oge Arab. Nya tah. Cara Arab tidak Tangko saya gelar Arabna maksudnya gitu. Anggoan oge, anggoan tak acuk besi. Tiras perang setelah Sembarang utama. Oh. Ya duka di saha ayeuna duka di putuna duka di Oh dulu di itunya yang Habibnya. nanti Yang Habib di Cijang perang.